Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Faril Arasid dari kelas 11 Elin 1. Saya akan menceritakan tentang HT Dimas Jerit. Bari nganjang ka pasar, Dimas ngadenge suara biola anu kacida endahna nepi ka Dimas maksa indung kuring neangan suara biola. Bu, abdi hoyong ngadu musik biola bu, cok kuring. Dimas indungna menjawab, engke emas meuli heula kebutuhan kulawarga. Muhun bu, kebutuhan warga. Dimas menjawab, saatos indung kuring rengse anjeuna ngajak kuring milarian musik biola. Saatos kuring ninggali biola anjeunna meureun. Kuring ngahagan eta kuring marasa sareng tuntungna kuring mutuskeun pikeun ngajarkeun eta impian kuring. Nalika kuring balik ka imah kuring ngawortoskeun bapa kuring kajadian di pasar dina hate leutik anjeunna ngadoa, duh Gusti hatur nuhun tos masihan abdi kolotna soleh anu mikayah. Kuring nepi ka kuring tumuhun kawas kieu. Ujug-ujug nanya ka Dimas, Dimas mun geus gede hayang jadi naon? Kuring hayang jadi biola hebat. Dimas ngajawab, muhun lajeng bapa bakal nelpon tutor biola anu bakal ngajarkeun maneh kumaha maen biola. Beres bapa. Dimas mimiti ngandeus leres bapa anjeunna kaden rajin maen biola. Sareng tong hidap ngadingatkeun palajaran di sakola. Oke, nuhun. Dimas ngajawab. Ujug-ujug bapana Dimas langsung nangkep Dimas. Dituturkeun ku indungna. Dina jero hate leutikna ngadoa, ya Allah mugi-mugi ulah pisankeun abdi sareng indung bapa abdi atanapa nalika abdi ageng amin. Sabot keur gede kadoa kolotna Dimas saringku kituna Dimas hawirang kana kasehatan kolotna. Ka rumah sakit pikeun dipariksa kasehatanna. Bapana Dimas nelpon ka Dimas, Dimas ka dieu bapa, abdi hoyong nyarios bajakeun ka bapa. Enya naon? Sae atuh istirahat heula, ceuk Dimas. Suhun atur nuhun, bapa mung hoyong nyarios jaten murang kalih anu soleh, pinter sareng pangarti, ceuk si bapa bari banget lemah. Oke ya, Dimas ngajawab. Watosna Dimas angkat ka sakola leres pamit ka bapa sareng indungna. Pak Bu, abdi bade ka sakola heula saatos abdi les mampir deui, ceuk Dimas. Sing hati-hati di jalan, sareng kuring oge mamatan anjeun jantan laki-laki nu kuat sareng ulah isin kana kaluarga. Anjeun indungna ngajawab ku sora reda melemah. Sabot indit ka sakola Dimas ngarasa aya nu nyedak dina hatena. Sieun ditinggalkeun ku kolotna. Salila kelas anjeun teu konsentrasi jadi guruna sekon ajeurna saparotos pelajaran biola. Dimas ngagangan ngajeun ka kolotna saparantos dugi ka rumah sakit. Sakit heura naya sorangan di kamar tempat bapa sareng indungna dirawat. Akhirna Dimas asup ka jero serta ngali bapana jeung indungnya. Geus maot anjeunna jeurik jeung berjuang tanpa eureun dokter anu mariksa bapa jeung indungna Dimas.
memotivasi Dimas pikeun salna jadi laki-laki anu kuat. Dimas anjeun kudu jadi laki-laki anu kuat serta tambah ngajarep segala halangan. Ieu geus parantang Allah jadi ulah ceurik tetap usaha. Dina jero hate leutikna ya Allah saresna samemeh kolot abdi pupus. Kahoyong abdi anu terakhir hoyong dirangkul sareng dicium ku bapun bapa sareng dia pun biang. Terus abdi nyuruhkeun supaya amanat anu didugikeun ku pun bapa sareng pun bilang amin. Saparantos kolotna pupus anjeunna henteu maen biola sareng didengekeun ku paman sareng bibina aranjeun parantos ngadugah anaknu namina Hanzo hareun resep kana Dimas sebab saprak didengekeun ku bapa sareng mamang Dimas nanya Dimas dim rek biola deui. Dimas jampen sakarepna sebab bapana Hanzo jeung nyohon Hanzo sabab bapana Hanzo teu nyaho Hanzo teu resep tapi Dimas inget kana pesan bapa jeung indungna nuhun paman abdi hoyong ulin sareng dihajar sareng. Hanzo Dimas ngajawab lareng isukan anjeun bakal dihajar maen biola jeung Hanzo mocuk mamang. Isukna balikna anjeun hoyong diater maen biola sareng Hanzo banget ngerebut ingkeun kana rangkulan bapa jeung indungna. Dimas ceurik dina hanteun hayang dirangkul dipikaiah jeung dimanjak nyaritakeun ke hatina kudu sing kuat sing tabah dina ngalanangkeun ieu kahirupan tanpa bapa jeung ijuk-ujuk aya nu nyepek leuwih Dimas rawaseulleun sabab aya anu teu wawih tulung eta jalma nyarita ka Dimas adik tadi aya anu nosorkeun klakson nyantak jeur nyerek kana motor. Hapunten abdi teu ngaya eta Dimas ngajawab aya teu lain kali lewat hati-hati nyawer. Jalma eta tuntulungna sanggeus ajong ka tempat Hanzo diajar serta mainkeun alat musik Hanzo geus anjong ka tempat latihan heula panutup sinis Hanzo ka Dimas. Anu matak sieun Dimas ujuk-ujuk Hanzo nanya jeung deunget embe nya anjeun datang ka dieu bapa kuring ngabeja anjeun. Dimas teu ngajawab jeung banget embak pisan. Malah ngene Dimas teu njawab kana omongan Hanzo. Sanajan Hanzo teu budak ambek mata boga hate leuik. Jan Dimas sareng Hanzo diajar sareng memusik babarengan. Dimas main biola sedangkan Hanzo main piano. Lila Hanzo lali ambek pisan ka Dimas sebab Dimas teu bisa main jeung instruksi Hanzo. Jadi naon kuring maneh not tinting laut not. Hanzo nanya anu dicika waktu Hanzo ambek pisan Hanzo tulungna keluar ti kamar jeung ngabarikeun Hanzo opsi piano indungna dina rarai indungna surem. Inget zaman baheula waktu urang di dina pasar anu patumpeng jeung laki-laki anu main biola. Ujuk-ujuk Dimas nempo akhirna keur main biola jeung indungna. Terus si akhirna nanya naha anjeun main kaneh main biola. Dimas sedih margi katos ujuk main biola areng Hanzo ajarna digolerkeun ku Hanzo. Dimas nagoroskeun abdi sok dibenci ku leutik aya abdi seniu. Dimas jare teu menjawab hate nu dirangkul jeung di hate leutikna bapa ema mugi kene sareng nonton kuring dina pemerintahan. Isukna Dimas ngaotoskeun ka Mbah biola ngadiskonten musik arjeunna nuju main sareng latihan babarengan. Supados biola Dimas janten sae Dimas sedih pisan sebab mimitan biola rusak teu bisa dipake deui.
Kuduna akina tutuparna bari ngajang Dimas dina kejero hati leuwih Dimas ngomong, "Duh Gusti, abdi hoyong emban enggan damang, sareng abdi hoyong pun Bapa sareng pun ninggal abdi dina loba musik." Salina kontes Hanjo mengeritkeun, "Kontesna anu terakhir, anjeunna tampil sae hingga sadaya pameran ngagum." Ku pamerenna kapustakanana modern nyaeta ngadarkeun saha nu jadi bakal palaku parinsi luar biasa ti kontransan panguntan urun serta kontes pangurun urang serta ayeuna geus waktuna pikeun moderator ujuk-ujuk eureun nyarita sara anjeunna nyulukeun nyaleta sarta anjeunna nyuluh tela urang masih boga hiji deui kontestan nu fungsi nyaksian pidatona dina mangaresi musik. Dimas jeurik balihan lantaran geus mamantung taun teu pageh jeung kolotna. Gina jeung hatina leutik, "Nuhun Gusti paranton narapin ni amit nu aya watesna sanon abdi lahir sangsara. Nanyang abdi ngahaturkeun nuhun pisan karena purina anjeun." Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.